أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما Allahu a'lamu bimuradi am ebal balik ta'ana tahasud ya alladzina Yahudi alladzina utu nasibam minal kitab anasaing kangjeng Nabi ay nabi ategesing kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam alama atahumullah ing atase barang kang wis tekaakeun hum ing nasafa Allah min fadlihi saking kurnia Allah minan nubuwati tadi saking sifat kanabian wa kasratini sailan akeh pirang-pirang wadon ai atamannauna zawalahu anu tegese ngarep-ngarep ya alladzina ing ilangi ya ma atahumullah anhu saking nas atawa kangjeng Nabi wa yaquluna lan ngucap ya alladzina ing lapar laukana nabiyan la astaghala anini sailamun ana ya Muhammad tei ku nabi maka oranana katungkul ya Muhammad saking pirang-pirang wadon faqad ataina maka teman-teman negani ingsun agung ing pirang-pirang keluarga Ibrahim kangjeng Nabi Ibrahim jadi tegese aki na Ibrahim ka Musa kaya kangjeng Nabi Musa wa Daud lan kangjeng Nabi Daud wa Sulaiman lan kangjeng Nabi Sulaiman alkitab ing kitab wal hikmah lan hikmah anu buat tegese sifat kanabian wa atainahum lan nekani ingsun agung hum ing ala Ibrahim mulkan azima ing karajaan kang agung fakana li Daud maka ana iku tetep kaduwe kangjeng Nabi Daud wa Sulaiman lan kangjeng Nabi Sulaiman sunopo sangawati sunalan 90 apane imroatan wadon wali Sulaiman lan iku tetep kaduwe kangjeng Nabi Sulaiman alpun utawi 1000 baina hurratin wa sariyatin tegese wadon kang tetep ing dalem antarane kang merdeka lan boyongan atawa amat faminhum man amana bihi wa minhum man sadda'an wa kafa bi jahannama sa'ira wallahu a'lamu bimuradi maka ikut tetap setengah saking alladzina utai wong kang imankeun yaman bi kalawan kangjeng Nabi Muhammad bi Muhammadin tegese kalawan kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa minhum lan iku tetep setengah saking alladzina mangsadau ta wong kang nyegah yang man arada tegese ngabalir atau mengok yang mana anu saking Muhammad falam min maka orang iman keun yaman wa kafa bi jahannam lan nyukupi opo kalawan jahannam apa desairon muntab-muntab adaban tegese siksa liman layu minu ka wong kang orang iman keun yaman kurang masih kene nyaritakeun atawa nguraykeun dauhan Gusti mengenai tentang sifatan Yahudi, karakter Yahudi, tipikal Yahudi. Nomor kahiji Yahudi teh paling terlantaran diberi kitab ku Gusti tapi kapinteranana pake ngabobodo sorangan lain iman ka Allah ka kangjeng Nabi endahan percaya ka patung Yahudi. Nomor kedua hayang nama dijadikan pamimpin di raja-raja tapi ternyata koret merepet dur-dur
hese dek nyokot rokok hiji bae aya nyokot diasup deui ka kantong batur nu dihareupeun nareulekeun ke hayang deui ngarokok nyokot deui diasup deui ka kantong mulai nu dihareupeun dorak lirik atilu kali nyokot deui nya narokok asupeun deui ka kantong mulai reaksi cek nu dihareupeun tekuk galedeg laknat turu eta namun aya di lembur urang atawa da babaturan urang kos kitu teh eta aya semi Yahudi semi teh berat rek budak bere bororaah kata tangga ka batur cacakan ka dulur sorangan hese luar biasa tah eta aya hayangna mah dijadikeun pamimpi di raja-raja tapi ternyata teu boga tipe raja seorang raja dua nomor katilu di jero hatena hasud ai hasud mah di mana-mana diri ngarasa eleh ku batur timbul hasud lamun teu eleh mah cara hasud leuletikanana di lembur aya warung ngarendeng dua ai nu sabeulah rame aya nu urang mah hese dek dararatang teh aya nu deuk datang ge pindah timbul hasud sial gara-gara warung eta awas ya kuat aing ka Gunung Kawi sial mulai hasud bos atawa itu di pemerintahan duh si eta mah masa anyar kene tapi geus terekel jadi pimpo jadi pimpo pimpinan korupsi pimpo teh artina teh kok bisa terekel mulai si budak diantepkeun bae kumaha awas ya kuat nyin cara taktik supaya nyaman palsu atawa datang kembah anu make iket teh mulai dua hasud atawa di pabrik budak kamari kok terus diangkat jadi pimpinan aing nyekolot aing mah nya geus kebal mah teu diangkat-angkat lain marah ka bos kadinya tah kanu diangkat hasud wajar tama kabeh ge lantaran urusan ada dunia nu ngawarung hasud lain wajar artina rada deres nu wajar hasud mah kabeh ge di pemerintahan parantina gitu maksudna parantina nah di pabrik gitu kene padesek-desek ieu mah kiai jeung kiai hasud leuh deui kiai tadi sial teh si budak ngan ngajina didarengekeun bae ai teu mulai doa ka Gusti payang bae abak ya Allah Gusti Allah ustad jeung ustad pedagang jeung pedagang pejabat jeung pejabat hasud moal pejabat ka rakyat moal hasud rakyat ke pejabat atuh angel ka hasud pedagang jeung anu konsumen moal hasud nu hasud ge biasana mah eta sabangsana ngantak aya we paribasa piring tara pake trok jeung kekenceng piring mah pake trok jeung piring deui ngaduna piring lantaran numpukna jeung piring deui jeung kekenceng mah tilok tilok aya dongeng na kekenceng ribut jeung piring teh tapi piring ribut jeung piring tuh lantak eta teh Ki Hairun pidato teh baheula pidato nanya nama seetik mah tapi kaharti begitu tita pidato kira Ki Hairun gedang hepe manan hepe kacepit ku baturna eta pan pidato sakitu dong wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
jelema gede make keke ieu naon gedang hepe manan hepe kacepit ku baturna tah eta pan eta pihartieun sabaraha tahun 10 tahun ka dieu teh eta teh hartina gede eta teh ya nu mantak hepe atuh kitulah metetet ku baturna mah makin gede si eta mah makin kedepet hepe itulah gedang hepe ge sarua moal kagenjat ku nangka moal menya hepe kagenjat ku nangka atuh tangkalna ge beda eta kolot baheula ku bisa piring paket trok macem piring deui gedang hepe kagenjat ku baturna deui menya gedang kagenjat ku nangka ti ditu nangka kagenjat ku buah ti ditu entak sing gade boga babaturan besi nyana gedang nu gendut nah urang nu hepena hasud cak Kangjeng Nabi al hasud la yasud jalma hasud moal jadi pamimpin kajen ku kumaha ge kajen teuing nyana pinter jalma hasud tetep moal dijadikan pamimpin lantaran di jerona lain deuk ngabeberes jelema lain deuk ngabeberes umat sedangkan pamimpin mah ngabeberes umat ngabeberes kaum ngabeberes jelema aya nu hasud mah lain jam dirina sial si eta sugi aya henteu ngarep-ngarep kasugihanana pindah ka nyana atawa leungit kabeh pokos kiai gede kara hasudna kiai mah tah bapana maot anakna teh teu bisa neruskeun pondok pasantren yang ngaji na baheula main bola bae di pondokna aya orang Lampung diaturkeun ka Lampung atuh amil tinggalin geus berarti bapada maot anak teu bisa ngaji teh bae aya dirinya minantu nu bisa tah anak kiai hasud ka minantu nu kuduna mah aing jadi kiai bukan jadi sia diri bedan bae diri bedan aing mah kajen daripada nyana jadi kiai mendingan henteu kawehan ditelu eta di belarajaan nu kitu tah eta gede jasa sudah kos sekarang itu ulah ku batur tuh gitu ieu mah keur carita contoh leutik kadang-kadang lain jeung minantu kene adina jeung kakan lantaran kakana mah teu bisa adina mah bisa misalna duh saya tahu membuka santri ya aing mah henteu asuh teu saeutik komo anak adik jeung anak kakak jeung anak teteh kajen teuing ajur kabeh hasud begitu geus kajen teuing ulah pondok pesantren geus ulah yayasan-yayasan tilep geus kabeh geus daripada nyana jadi aing henteu geusan kabehan geus huru ieu yayasan huru geus pamau garetan bae nyana kieu ieu bensin ieu garetan hasud mah kitu tah nu hasud pokona ajur bae atuh jadi pamimpin kumaha tuh mantap cak Kangjeng Nabi al hasud la yasud jelema hasud moal jadi pamimpin ngahayang-hayangan ya tetep bae Allah moal milih bahwa si eta dijadikeun pamimpin moal tuh mantap ngaji bababari maca kitab babari maca kitab gahartikeun kitab babari sama lantaran aya rumusna aya konsepna atuh mun tada pasti aya hobaran mun syarat pasti aya jawaban kan kitu mun fiil pasti aya faila mun cek bahasa Inggris aya grammar tah jadi bisa dibaca bisa dihartikeun tapi nu hese mah sanggeus teh bisa maca kitab ngaleungitkeun hasud di jero hati ngaleungitkeun takabur di jero hati ngaleungitkeun ria ngaleungitkeun ujub tak eta nu hese maca kitab mah loba nu capetang ceramah loba nu capetang ria na coba leungitkeun ujub na coba leungitkeun takabur na coba leungitkeun kudu kumaha tuh kiai atuh urusan pan nikmat aya dua aya nikmat asbah aya nikmat arwah
Geus lamun Kangjeng nyaritakeun nikmat aya 2, nikmat asbah artina nikmat awak, aya nikmat arwah berarti nikmat ruh. Dua pan cek Kangjeng Nabi. Tah lamun asbah awak boga kanikmatan ku sebab dahar, ku sebab nginum jeung sajabana. Atuh ge beukeun dahar jeung beukeun nginum jeung sajabana. Bere dahar atuh roh ge sarua sakumaha mere dahar ka awak. Awak ge kapan osok sehat, sakapeung waktu basok gering, atuh roh ge kadang-kadang sehat, kadang-kadang gering. Sarua percis lantaran awak jeung roh teh kesatuan tak hiji waktu roh bisa coplok tina awakna. Nu laporan ka Gusti Allah roh. Awak mah dikubur. Tah ieu roh teh kurang teu pati dipilare, teu pati kurang diurus roh teh. Urang mah ngurusan awak we, urang mah. Tah lamun geus bisa ngurusan awak jeung roh mantep. Contoh subuh minggu mandi, tas mandi terus salat subuh, tas salat subuh minum, tas minum wudu, tas wudu ngerokok, eta ngaranna asbah tah nu kos kitu tah. Ya, cakroh teh cakroh. Ngawuduk geus, kopi geus, ngerokok geus. Ayo anterkeun aing atuh ka ditu. Ka mana? Cilongok. Diuk di majelis tah eta keur mere dahar roh ngaranna. Ye kuari teh urang keur dahar roh ieu. Geus julak cileuk we hayang dahar uduk deui. Eta keur mere dahar roh ngaranna. Jadi engke boga kanikmatan, nikmat dahar geus, nikmat roh ngadengekeun petuah-petuah, salat nikmat arwah, zikir nikmat arwah, maca sholawat nikmat arwah, dahar sate nikmat asbah, bakakak nikmat asbah. Jeung sajaba-sajabana asbah nugas kitu mata. Jeung awewe nikmat asbah tah mata. Roh mah teu bagieun. Teu bagieun kana kos kitu teu bagieun. Jangan mah urusana fitrah. Fitrah kullu mauludin yuladu ala fitrah. Tapi fitrah teh eta keaslian kesejatian manusia. Nu bakal balik ka Allah, nu urang sok maca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah urang kabehan nu Gusti Allah wa inna ilaihi rajiun urang kabehan bakal balik ka Gusti Allah. Tah eta roh bagianna teh. Mata lamun ayeuna jelema teh teu dahar deui minum deui waktu salat hees dahar deui minum deui kawewe deui cakro teh sia bae. Awak dibere dahar malu aing kuru aing marah roh marah di jero teh marah. Atawa ieu mere dahar roh bae urang ngaji datang ka jam 3 cak awak teh sia deui puyang main puyang cak jara teh aingeun atuh minum ngopi sarua nya ge jadi berarti aya tek enjip salih pohon beta kul barang kadengeun urang kota mah geus bali pake kos kitu mah sakapung aku sok poho mesti ka ondang kumbung. Tah saling tuh taelah roh teh perlu dibere nikmat awak teh sarua lamun muriang awak atuh aya dokterna sales mah bae malah ka mantri ada puyeng hulu dan lain sebagainya ka dokter kronis opnam kritis ICU leuwih ti kritis is dead atuh roge sarua roge sarua sehat alhamdulillah tak aya hasud gering karana tah gering aya deui ujub gering tambah aya deui takabur ujub ria hubul hubul sumak, hubul dunia, eta mah geus kritis. Opnam teh mah bos itu mah. Di opnam teh mah. Lamun geus wabeh aya panyakit teh. Laom aya nyacat
nyacat teh pantebeuna. Urang mun nyacat hiji jelema berarti sarua aja nyacat ka Allah. Buatan saya tak, buatan Allah. Kok dicacat ku urang? Cak Allah, buatan aing teh maha sampurna. Setiap aing yeun berarti timbul tina kasampurnaan aing. Sia mah teu nyaho bae, nu mantak si itu dihideungkeun, sia mah teu nyaho. Ulah sok dicacat-cacat, hideung teh lantaran aing bakal nyieun lalaki nu itu hideung, resepen kanu hideung jeung hideung, anakna lutung. Teu nyaho sia. Sia teh nya ulah sok dicacat. Ulah bagian eta urusan aing. Siapa tuh kan urang teh timbul tina nafsu. Nah, nyacat aya di urang, hawa aya di urang, hawa nafsu. Laom hawa makruh tipu daya aya di urang. Ujub takabur riya humus mata. Ieu mah geus kritis ieu mah ieu. Bawa ku urang kos kitu pada opnam. Saha dokterna ahli ruh berarti. Salir ulah dibawa ka ahli pikir nu kos kitu mah. Lamun aya jelema aya hasudan, aya takaburan, aya ujuban di jero rohna, dibawa ke ahli fikih. Pan ku ahli fikih mah titangga bener wudu, titangga bener salat rukunna nya nama. Atuh salat wudu hasud mah ngagedean. Mal bisa atuh aya parantina, aya spesialis, dokter spesialis gigi. Dokter spesialis telinga HTI, THT. Tuh, aya spesialis, aya dokter umum. Sarua dida ulama ge aya spesialis, aya dokter umum. Imam Ghazali spesialis batin. Imam Syafi'i dokter umum, Madzhabul Arba'ah dokter umum. Imam Qusairi spesialis ruh. Tah iyalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani spesialis ruh. Eta dokter spesialis sekarang. Tah Syekh Asnawi Carigin spesialis ruh. Tuh eta kudunya urang dokter teh dekat kiai teh spesialis banget. Spesialis mana? Oh, aya di Cisoka. Naon eta? Spesialis pelet. Jadi udah salah datang. Cisoka ka mah urusanna. Tah, ieu lamun deuk kaleungitkeun hasud teh kudu ka spesialis, posisina kan di mana? Carana obatna kumaha? Tah ieu lah spesialis nu nyaho. Datang ka dokter fikih mal bisaeun nya nama tuh. Paling ge sing loba istighfar bae, sing loba wudu paling ge, sing loba salat bae, moal bisa. Moal kapanggih sasaranana. Lantaran borok dibere bodrek kalau bisa. Mau bisa tuh lain jurusan. Borok didengkul dibere bodrek, ngemu ujian ngemu. Atau lain jurusan. Bodrek mata hulu, riet, salesna, nah bodrek. Nah, tak aya be pasukan bodrek. Hasud di mana tempatna, riya di mana tempatna, ujub di mana, dibagi ku ahlina. Ayat 7 latifah ternyata di awal Quran. Latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sir, latifatul khofi, latifatul afa, latifatul nafas, latifatul qalb. Hiji-hijina latifah ngabogaan di tempatan ku eusi panyakit. Jeung sajabana aya malaikat-malaikatan. Latifatul qalbi aya 9 panyakit di dinya teh. Mana? Laom, hawa, makruh, ujub, kibiriyah. Tuh. Kemudian al-laom, al-hawa, al-makruh, al-ujub, al-ghibah, ar-riya, az-zulmu, al-kizu, al-ghaflah. Latifatul qalbi. Latifatun nafsu, inna nafsal ammaratun bisu. Di dia ayana naik ka dieu. Naon eta? Al-bukhlu, al-hasad, al-jahlu, al-kibru, as-syahwatah. Di dia berarti geus hasad teh kapanggih ku ulama spesialis mah berarti ayana dina nafsul ammaratu bisu anu aya dina Al-Qur'an innan nafsa la ammaratun bis. Jahat hayangna hasud maka jid kukumaha kasaha bae jahat bae lantaran nikmat nu aya dibatur supaya leuwit. Geus bila perlu leuwit kawehan aing teu boga nikmat sia ge teu boga kumaha bae carana dihalang-halangan bila perlu dihuru, bila perlu dibakar, bila perlu diteluh dan berbagai cara hasud mah
innan nafsa la'ammaratun bis jahat luar biasa hasud. Kita cek Kangjeng Nabi al-hasud ayas. Di dia posisina naik ka dieu kaluhur tok hasud mah timbulna ti dieu teh ya ieu teh tempat kotoran naik ka jero hate ngerenyem aya sia mah pan geus kolot geus diheula dagangna tapi pan sia mah teu maju-maju itu tetangga sia mah pan kamari ieu kok maju geus palingan ge ulah kena maju kawean teu bagus kudu da sia atuh maju mah cak hasud teh lantaran nafsu teh hasud teh ditumpakan ku sakadang juri setan numpak di dieu ditiupan ku nya itu beres apa mendingan ge kadukun kos kitu mah geus kena acak-acakan tambah kos kitu mah saya ada isuk-isukna mendingan ulah kitu tah mah teu bagus tah mah mendingan itu bae neangan budak tegeng bawakeun bensin abang abangi ke spesialis tah mah bae geus kumaha atuh carana ngaleungitkeun hasud geus nyaho ku ari posisina berarti lamun dioperasi teh di dinya aya bawa ku urang ka Usada Insani cek dokter Herman itu penyakit apa? Hasud pak, hasud. Iya ini tolong dioperasi pak. Cek dokter kiamat ibu dakwa. Ini anak stres. Lain jurusan. Oh lu ngoperasi ndak kos Kangjeng Nabi rek Isra jeung Mi'raj dioperasi melalui malaikat Jibril alaihis salam dibuka dibelek dikeluarkeun nuqtatus sauda dibersihan make teh Zam-Zam desian hikmah ilman wa yaqinan tutupkeun deui nanangan di jero hate atuh hiber Kangjeng Nabi ge urang ge mun eueuh hasudan bisa hiber eueuh hasud eueuh ria eueuh ujub takabur hubul jah hubul sumah hubul dunia eueuh atuh rek hiber pan Abdul Qadir mamagahan ngaji teh magahan ngaji di atas 15.000 nya mah hiberan pan hiber naon sababna atuh bersih nu tak coba ge urang tas ngaji kikituan coba ge hasud dihasud ta ilma tak Yahudi hasud ka Kangjeng Nabi kunaon emang lantaran kunaon tuh eta kurnia teh teu dibikeun ka aing cak pemimpin-pemimpin Yahudi cak para uskup cak para pendeta cak para ulama-ulama Yahudi kunaon dibikeun ka Muhammad anu dhaif kunaon dibikeun ka Muhammad nu fakir kunaon dibikeun ka Muhammad jelema anu di bawah darajatna kote ka aing timbullah hasud anu luar biasa pangkat kanabian teh nyaho hiji pangkat nu moal aya papadana makin luhur pangkat nu dibikeun ka hiji jelema makin gede hasudna makin luhur kenikmatan anu dibikeun ka hiji jelema makin gede kahasudanana nah deui pangkat nu pangluhurna adalah kanabian jeung karasulan dibikeun ka Kangjeng Nabi Yahudi menggebu-gebu hasud anu teu kira-kira matak bila perupahan Muhammad anggeus Pak gede nu dibikeun ka Kangjeng Nabi mah nikmat teh mana nikmat arwahna diangkat jadi nabi jeung jadi rasul nikmat asbahna Kangjeng boga pamajikan salapan nu eta teh kumaha teh hasudna urang gagah tatangga urang gagah aya tatangga urang mah bisa nyandung urang teu sial padahal mah usahana sarua kok nyana bisa naing teu awas ya ku aing ngancem aing nyandung teu bisa ngacak-ngacaknya apa endahan ngacak-ngacak aturan mah lain ngacak-ngacak atuh kawin deui bae kan urang Lampung Karawang tah lain kitu nya mah teu beres budak kudu nyandung ngelehkeun aing diacak-acak pan dibogohan nu ngorana patolol geus kos kitu lah mah hasud mata nah ya hasud kalibatan asbahna Kangjeng boga pamajikan salapan ayo babarengan jeung jangkung aya babarengan jeung anu gendut aya babarengan jeung anu hideung aya anu geulis campernik Siti Aisyah aya deuk babarengan jeung nu kumaha bae aya kabeh Kangjeng Nabi aya urang
eta deui kos jelema kabalinger. Jelema nu boga pamajikan hiji eta jelema kapahung kos kitu ngaranna. Nyaho teu kapahung. Kata limbeng mapan kadinya deui tah eta jelema boga pamajikan hiji kata limbeng. Tuh, iya Kangjeng mah nikmat duanana aya di Kangjeng, nikmat asbah luar biasa, dedeg pangadeg Kangjeng Nabi, kasepna Kangjeng Nabi, nikmat asbah tamatu nu kos kitu. Ramahna Kangjeng Nabi, pamajikan boga salapan Kangjeng Nabi, hayang dahar jeung nginum teu aya kesulitan Kangjeng Nabi mah. Boro-boro keur teu ayana dipangmawakeun ku para sahabat Kangjeng Nabi mundaek nikmat asbah nanggeus moal kawadahan Kangjeng Nabi, nikmat arwahna pangluhur-luhuran nikmat nubuwah, risalah, ilmu jeung sajabana aya di Kangjeng Nabi. Timbul hias asu urang Yahudi. Madak yasudunan nas amun qati abi mana bal cek ahli alfiyah mah balika pakahara rasu dia Yahudi annasa teh eta teh hartina manusia mah kabeh jelema. Tapi nu dimaksud mah Kangjeng Nabi berarti cek ahli bayan mah min itlaqil am wa iradatil khas utliqan nas alladhi huwal am wa urida Muhammad alladhi huwal khas majazan mursalan min itlaqil am wa iradatil khas. Jadi berarti nu dimaksud das di dieu teh sing hade tah geus lamun Muhammadiyah teu anti tafsir. Coba nya ngahartikeun nas dirinya da kumaha? Ayo tanyakeun coba ka Amin Rais. Min. Gimana tuh mengartikan amyah sudunan nas? Nasnya apa itu? Oh, nas di situ adalah Muhammad kata siapa? Itu kan kata ulama. Tangkorak sia. Cenah embung make ulama eta sia. Atau lamun teu dimanaan Muhammad berarti nas, salah total. Jadi berarti ngamana nasna kudu Muhammad, berarti min itlaqil am wa iradatil khas. Cak saha eta kitu teh? Kapan cak ulama? Ulama cak saha? Kapan cak pidauh Kangjeng? Kangjeng cak saha? Cak Allah. Kok atuh ngabahasakeun henteu kieu? Am yasuduna Muhammadan kok henteu kitu aya rahasia. Rahasiana naon atuh dirinya? Bacan mantak kitab ulama min. Barang gadengin mau Amin Rais. Teu naon jadi profesor. Pinter. Mantak sagedeng deuk ngoyak-goyak Indonesia Pak Amin. Siap menuju ke istana. Di belakangnya Gus Dur. KBA menuju ke istana. Dedon mau tanya presiden, siap atau tidak jadi presiden untuk melanjutkan negara Indonesia. Kalau siap, coba beritahu data-data pemasukan dan pengeluaran di Indonesia. Coba. Kalau tidak, lengser. SBY lengser. Kira aja nih Kiai, ayo milu ayo. Yang kula siap buka bendera. Nu bener cenah Kiai, boh. Naonan urang ngaji bae. Ngan ieu masa kadarnya ho bae ke beusi aya anu abring-abringan ka Jakarta ulah kaget. Sabaraha macem nu ditanyakeunana? 5. Naon-naon? 1 urusan ekonomi, 2 urusan politik, 3 urusan nu kamari Ahmadiyah. Emang kumaha sebenarnya Ahmadiyah? Ahmadiyah teh dileungitkeun sabenerna mah. Kuari teh di jerona teh eukeur diklarifikasi. Coba kumaha jeung dunia internasional teh lahirna seperti kieu, kira-kira bakal diamangeun dibebaskeun saha nu resep ka Ahmadiyah melindungi Ahmadiyah atuh salah carana nu mentak eta di antara nu diagendakeun teh mana deui boleh bicakeun kabeh kami hareup amyah suluran nas balik tak apakah nyana Yahudi nu dibarere kitab kiai Yahudi para pendeta hasud ka Muhammad hasud kana naon alama atahumullahu kana naon nu geus dibikeun ka Muhammad ku Gusti Allah naon min fadlihi tidak fadlallah nikmat arwah nubuwah nikmat asbab kasratin nisa di
diberi sifat jeung pangkat kanabian anu aya papadan. Nikmat arwah pamajikanana Kangjeng Nabi mah loba. Tah ieu nikmat anu dibikeun ka Kangjeng Nabi dipake asup ku Yahudi ayat tamannauna zawalahu anhu. Tegasna Yahudi ngarep-ngarep leungit nikmat nu dibikeun ku Gusti Allah ka Kangjeng Nabi. Kumaha carana supaya leungit ta nikmat teh? Lamun teu leungit bae Muhammad leungitkeun di muka bumi ieu. Bereskeun Muhammad. Coba eta hasud mah datang ka kos kitu pan. Wa yaquluna nyana ngaromong di Mekah dulur kabehan ulah percaya Muhammad teh nabi. Ulah percaya Muhammad Rasul Allah. Mun deuk putus ge Allah maka model kieu. Ieu atuh nu deuk diutus ge. Lantaran ieu pan ulamana. Muhammad budak kamari. Muhammad batara maca, tara nulis. Kok nyana ngaku-ngaku jadi rasul? Ya, laukana nabiyan lasaghala anin nisa. Lamun nyana nabi pasti atuh moal loba pamajikanana. Lantaran nyana loba pamajikanana ku sabab loba pamajikanana, ya berarti ulin-ulin deung pamajikanana. Beda kumaha ngurusan umat lain nabi tah mah kos kitu mah eta membakar Yahudi supaya bahwa Muhammad teh lain nabi. Gusti Allah kurang-kurangna hidayah mah saat eta urang ge meureun ngaheuheuh. Nauzubillah min. Nu matak teh saeutik jelema nu geus rek iman ka Kangjeng Nabi heueuh nya. Dibakar keimananana supaya putus iman ka Muhammad. Lamun Muhammad Nabi mah meureun nya teh rajin maca, rajin nulis. Panjana mah ummi teh tara maca, tara nulis. Bohong. Padahal mah maksud tara maca tara nulis teh pan dibere Quran sakitu teu maca teu nulis bisa luar biasa kuduna bagi itu kan. Kok Muhammad nyahoan dongeng padahal mah tara maca eta lah istimewa. Ai jelema nyaho dongeng maca malu lebat teu mah ngaranna ulet. Ibanteu Kangjeng Nabi. Maca tara nulis tara Kangjeng Nabi mah tapi dongeng nu barah heula ti mimiti Kangjeng Nabi Adam. Bahkan alam-alam itu apaleun Kangjeng Nabi urang ge apal teh penting Kangjeng. Tara maca, tara nulis, tapi apa lu luar biasa. Nah, cak Yahudi lain kos gitu Nabi mah. Jeung mah nya loba jasa bikangna. Tah lain Nabi teh kos kitu mah. Cukup Nabi mah hiji cak Yahudi. Bedakeun Muhammad. Lamun nyana pidato kos kitu sampaikeun ku anjeun faqad ataina ala Ibrahim al-kitab wal hikmah. Jelas jata kaula nu agung cak Allah Muhammad bejakeun yen sanyana ala Ibrahim keluarga Ibrahim bapak kolot Ibrahim baheula teh kos Nabi Musa kos Nabi Daud kos Kangjeng Nabi Sulaiman pan ku aing teh ku kaula nu agung dibere Alkitab wal hikmah. Kitab berarti nikmat anu zahir, hikmah berarti nikmat anu batin, nikmat asbah, nikmat arwah. Tibaraha lagi pan ku kaula nu agung geus dibere bahkan wa atainahum mulkan azima kaula nu agung teh geus mere katurunan-turunan eta teh kapan karajaan anu agung, karajaan anu gede. Bejakeun ka Yahudi besi bajar maneh teh lain rasul ku sadumeh loba pamajikanana. Bejakeun Kangjeng Nabi Daud baheula boga pamajikan teh 100 atawa cek sakawal mah 80 salapan. Bedakeun maneh mah kakarak 9. Maneh mah kakarak 9. Kangjeng Nabi Daud boga pamajikan 100 atawa cek sakawal 99. Bedakeun Muhammad Sulaiman Nabi aing cak Allah keturunan ti maneh keneh. Ta eta adalah boga pamajikanana alfun 1000. Kangjeng Nabi Sulaiman mah boga pamajikan teh 1000 teh kira-kira 300 bangsa merdeka, 700 syariah amat budak belian. 1000 Kangjeng Nabi Sulaiman mah. Batak urang mah ya urang kakarak hiji kabalinger. Dibandingkeun jeung Kangjeng Nabi Sulaiman 1000 pamajikan. Masya Allah. Aju eta lamun kilir berarti 1000 poe kakarak datang ka dieu lain ku kagagahan Kangjeng Nabi Sulaiman sapenting teh rutin 100. Rutinna 100.
berarti gagah jasa Kangjeng Nabi Sulaiman gitu. Urang mah pan hiji bae ge hiji isuk lah aju bae pan neangan dog teh ya. Cita jabar Kangjeng Nabi Sulaiman teh kudu kos gitu-gitu 100 stabil terus. Masya Allah. Berarti jauh jasa. Komun perang urang mah mun perang cak Amerika teu kudu ditembak, tuturkeun ku senjata kena lompat. Lompat mau kemana lu? Ngaguling sorangan guplak. Nah, isdet kan sakurang Amerika. Enggak usah ditembak. Sayang peluru. Teu kudu ditembak urang mah. Lompat tenaganya tidak ada orang Indonesia mah. Kawetan kakulon, kaget. Bengek ya. Pae sorangan. Aduh, inget kadongeng Gus Dur baik ulama. Kadongeng Gus Dur. Kontes kapal di Amerika. Tak buatan Amerika. Cet, tembak. Ceker. Kuat. Buatan Jerman. Cet, atraksi. Cet, tembak. Tembak lagi. Kuat tah kena ge kuat. Sopir. Cet, atraksi. Tembak. Ceker. Kuat. Begitu buatan Habibie Indonesia, jangan ditembak, jatuh sendiri. Aduh, Gus Dur aya. Aduh, eureuna. IPTN Bandung gara-gara Gus Dur ngomong gitu, eureuna. Jago Gus Dur mah ngeritik teh kira-kira internasional aja nama. Kritikan internasional. Teu kira-kira bener bae, ambruk kuari Bandung. Habibina pulang ka ditu ka Jerman ngeusan. Tadina geus jual beli kapal. Cak Gus Dur daripada memalukan kapal kita, enggak usah jual dulu cek atuh. Rapihkan dulu kualitasnya. Mata teu ditembak keragat sorangan jangan atuh. Ya kan kapal perang. Ya kitu dah tak Gus Dur teh. Aduh, aya hiji ge di Indonesia riweuh. Komomun 2 tilu urang. Tapi aya bener na bae. Teu nyaho bae urang bajeronakan teu nyaho. Caranya nakos kitu. Nanti sing ade ulah suzon urang tenang bae. Tenang urang mah eta ku aya ngaji di dieu jadi tenang. Alhamdulillahirabbil alamin. Boga duit tenang teu boga duit riweuh kitu we. Kalau Kanjeng Nabi Sulaiman boga pamajikan 1000. Pernah Kanjeng Nabi Sulaiman teh sumpah demi Allah, kula dek kajima pamajikan sapeuting 1000 supaya jadi anak lelaki kawe jang perang merangan musuh Gusti. Dibariskeun pamajikannya 1000. Sapeuting set 1000 kabeh nyangkrung cai manina. Begitu dek hamil 1000 kabeh. Oh eta 7 bulan aku halat mah. Masya Allah, atuh raja pan lah yang bagi mulkan. Oh anu pantes kerajaan kasalian Kanjeng Nabi Sulaiman. Nya namanya jadi rabinya jadi rasul, nya jadi raja sadunia. SBY mah jadi di Sabang sampai Merauke. Amerika ngan seukur sa Amerika, tapi Kanjeng Nabi Sulaiman jadi raja sadunia. Masya Allah. Kakayaan anak mual aya tanding datang ka kiamat. Kerajaan Kanjeng Nabi Sulaiman moal aya bae layang bagi mulkan, moal aya bae hiji jelema sabada Kanjeng Nabi Sulaiman nu jadi raja kos Kanjeng Nabi Sulaiman jang dalil engke di akhirat besi aya raja ngomong kula mah jadi raja teu kabur ibadah tampil Kanjeng Nabi Sulaiman panaing ge raja tapi panaing mah jadi wali Allah panaing mah ka sorga aya sia ngurusan aing kurang kumaha panaing mah jadi raja sadunia ya aing mah biasa cek Kanjeng Nabi Sulaiman Besing ke Soeharto Gusti hampura lantaran kula mah teu kaburu urusan dunia je. Cak Allah Subhanahu panggil Sulaiman. Tek cak Kanjeng Nabi Sulaiman aing mah jadi raja sadunia kaganggang anu leutik nuncan di aspal jangan aing mah. Sia met. Penjadi kadinya tuh. Hartina tah dek ngadalil kumaha di hareupeun Allah. Jak Kanjeng Nabi Sulaiman mah dibere kaleulewihan ku Allah tepan bala tentarana angin, bala tentarana jin. Laporan panjin teh, Tuan Raja, kula enak di daerah anu kesulitan jelema lantaran jalan rusak.
Jin bawakan batu kadinya aing kadinya cek Kangjeng Nabi Sulaiman awas lamun seminggu terapi dipecat siapa yang tidak kajinana jadi jurig sia giat jin dah ieu Kangjeng Nabi Sulaiman teh pernah 1000 bener hamil kabeh geus keheotan Kangjeng Nabi dina hati bunga anu luar biasa lalaki kabeh bakal dijadikeun tentara kabeh jang perang ngalawan musuh Allah 9 bulan bosot ngalahir lalaki kabeh alhamdulillahirabbil alamin ngan eueuh sukuan kabeh Kangjeng Nabi Sulaiman sukuan teh teu kumaneh kudana sukuan ceuri ka Gusti tah ieu nu bakal dilanjutkeun engke dongeng Kangjeng Nabi Sulaiman ngan ieu mah keur carita bejakeun Muhammad aing tak boga nabi 1000 pamajikanana Sulaiman ngaranna ka Yahudi siapa anjeun mah kakarek 9 Daud nabi aing 100 cenah mah atau 99 jeung loba-loba deui nabi-nabi nu sejen nu 3 nu 4 nu 5 loba nu matak masalah maneh boga pamajikan bedakeun dibejakeun ku Kangjeng Nabi tuh cara ricing bae nu mantak sanggeus kitu teh faminhum man amana bihi wa minhum man saddan sawarehna Yahudi setelah adu argumentasi antara Kiai Yahudi jeung Kangjeng Nabi langsung sebagian aya nu iman ka Kangjeng Nabi kos Abdullah bin Salam sebagian deui aya nu ngabalieur ngahalangan tina iman aja ngahalangan ka batur nu ngahalangan iman nyana teu iman ka Kangjeng Nabi tur ngahalangan wa kafa bi jahannam sa'ira cukup jang meuleum jelema nu teu iman ka Kangjeng Nabi Muhammad jahannam anu muntah-muntah luar biasa lain baheula bae jang meuleum jelema nu teu iman ka Allah jangan bakar meuleum ngerabakeun jelema nu teu iman ka Allah jeung ka Kangjeng Rasulullah cak Allah wa kafa bi jahannam sa'ir cukup jahanam anu muntah jang belum jelema nu teu iman ka Allah nu teu iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam innal ladzina kafaru wallahu